Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas genep. Yuk diajar online. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda, materi ajarna ngeunaan biantara atanapi pidato. Biantara teh nyaeta pidato dina bahasa Sunda. Naon ari biantara teh? Biantara atawa pidato nyaeta nepikeun hiji jejer kalawan lisan di hareupeun jalma rea. Unsur eusi biantara. Anu kahiji salam bubuka. Anu kadua nyaeta pangbagea. Contohna, Bapak Presiden nu kuring kuring dipika hormat jeung saterusna. Anu katilu bubuka biantara. Anu kaopat pangbagea radegan. Contohna, hadirin wal hadiroh rahimakumullah jeung sajabana. Anu kalima eusi biantara. Eusi biantara nyaeta ngutarakeun inti nu rek dibahas dina biantara. Anu kagenep panutup biantara. Panutup biantara bagian biantara anu pamungkas anu eusina kacindekan pesan nu ditepikeun sabalarea jeung salam panutup. Anu katujuh nyaeta salam panutup. Metode biantara. Anu kahiji metode impromptu. Nyaeta biantara dadakan teu make persiapan. Anu kadua metode ngapalkeun. Metode ngapalkeun nyaeta ngapalkeun teks biantara samemeh prakna biantara.
Anu katilu nyaeta metode naskah. Nyaeta tampil diantara bari maca naskah kanapi teks. Anu kaopat metode ekstemporan. Metode ekstemporan nyaeta diantara make naskah tapi nu ditulis dina naskah mung gurat badag atanapi garis sarna wungkul. Pancen pek ku hidup jawab pananya di handap ieu. Anu kahiji naon ari nu disebut diantara. Anu kadua sebutkeun naon wae nu kaasup unsur-unsur besi diantara. Anu katilu naon anu disebut metode impromptu teh. Anu kaopat tuliskeun contoh kalimah panutup diantara. Anu kalima naon anu disebut metode ekstemporan teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna dugi karengse. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.